Kumaha pihartieunana? Tapuntenna ka mukti besar atuh tinggalian heula kana Quran. Kadua saderek, perjawaban mufti besar anu tertangkep ku sabaraha ulama dina jumaah nu geus katukan aya pertanyaan. Kumaha hartina sunnah Allah teh? Jeung kumaha pibuktinana? Dijawab secara cepat, secara drastis. Nurutkeun dawuhan Allah. Sunnatullahi allati qad khalat min qablu wa lam tajidu li sunnatillahi tabdila. Kan aneh. Ini perjawaban mufti besar. Wa lam tajidu li sunnatillahi tabdila. Nu mistina wa lam tajida li sunnatillahi tabdila. Sunnah Allah nu geus kaliwat moal aya nu bisa ngarobah saha bae oge. Mun baretok kitu engke kahareup kitu deui. Tapi lamun dihatian walam tajidu ya kumaha pihatieunana? Ana ditarjamah jeung dihatikeun ana kieu. Sabagian daripada sunnah Allah nyaeta sabab jeung musabab. Elat jeung maklulna. Meureun can ngaji ilmu aqaid. Padahal dina sunnatillah jappatil kolam jarot bihil maqadir. Samemehna Gusti Nu Maha Suci ngadamel segala makhluk nu terwujud di bumi ieu jeung di langit leuwih ti heula Gusti Nu Maha Suci ngadamel kalam. Kalam diparentah ku Gusti Nu Maha Suci kudu nulis di Lauh Mahfuz naon nu dikahendaki ku anjeunna. Soner sabab, soner musabab. Soner elat, soner maklul. Tetap Gusti Nu Maha Suci Masya Allahu kana wa malam yasa lam yakun. Dina ngadamelna makhluk atau sabab jeung musabab kabeh teu dibutuhkeun atau teu dikarepkeun ku hiji pangharapan naon bae oge. Ngan ukur sakadar mempertunjukkeun kakawasaan kabeungharan anjeunna. Itu sunnatillah ngaranna. Para saderek, ngadamelna Gusti Nu Maha sabab atau musabab elat jeung maklul lain sunnatillah anu geus dilakukeun ku anjeunna dina japatil qalam wajarot bihil maqadir. Aya sabab jeung musabab eta mah hikmat daripada af'alullah. Hikmat daripada af'alullah aya sabab jeung musabab. Tiap-tiap aya sabab aya musababna. Akibat dari aya sabab jeung musabab terwujud satu hikmat ilahiyah yang sudah tertulis dari pokok sunnatullahi ladzi qad khalat min qablu wa lam tajida tabdila. Tapi Gusti Nu Maha Suci ngadamel sabab, ngadamel musabab, ngadamel elat, ngadamel maklul kabeh ge teu dikaranakeun salah satu perkara. Itu kabeh ngan wungkul mempertunjukkeun bahwa aku seorang yang paling berkuasa dan aku sebagai orang sebagai dat yang paling utama dan paling terkaya. Cobakanlah lihat dulu kumaneh pada malan Allah. Jadi Gusti Nu Maha Suci ngadamelna teh teu aya karep kabutuh naon bae oge. Teu kadorong ku kabutuh batur. Teu. Tapi kabeh yaf'alullahu ma yasha wa yahkumu ma yurid. Ngadamel anjeunna sakersana jeung ngahukum oge sakersana. Tidak tergantungkeun kepada sabab jeung musabab, tidak tergantungkeun kepada elat jeung maklulna. Eta pokok sunnatillah. Ngan di antara makhluk jeung makhluk. Seperti Allah ngadamel sawarga, makhluk. Gusti Allah ngadamel urang. Jeung di urang aya hikmat. Ta ayeuna ditepungkeunana sawarga jeung amal soleh urang kabeh ku Allah. Tepungna urang jeung sawarga sabab aya sabab-sabab. Keur urang teh mah lain keur Allah. Keur alam masih teu ibadah ge da. Teu kikih atuh. Jelema diasupkeun ka sawarga teu nanaon, da kabeh ge kaunganana. Jeung lain saeutik jumlah jelema nu kitu. Malah henteu saeutik jumlah jalma anu husnul khotimah. Da sakarsa ajeun. Atuh leuleutikanana sanajan henteu saimbangan ieu perbandingan. Teu saimbangan. Lamun urang boga hayam ngaku yen ieu teh hayam urang.
Eta mah kapan? Bade dipencit, bade dikukut, bade didikeun. Kumaha? Nu bogana we. Sakersana nu boga. Jon ngageurekeun nah kulan saya make dipencit. Make nanya ke anu kuring ieu. Mun kulan saya nama dijieun bini cek maneh. Pada cek saya nu boga mah kudu dipencit. Jadi atuh ayeuna lain anu ngiritik anu bener teh. Lain anu mencit hayam nu bogana nu dolim teh. Tapi meureun nu ngiritikna. Sabab kecap dolim teh ayana hukum penganiayaan kepada orang yang lain. Atau kepada makhluk yang lain. Lamun kuring ka aranjeun, sab anjeun lain kaboga kuring, mun ngomong salah, neungeul salah, nyarekan salah, bener dolim. Tapi Allah, kuring kaboga Allah, anjeun kaboga Allah, dihukum ku Allah sadaya ngahukum dolimna. Da buuh kabeh kagunganana. Ta meureunan wae eta mukti besar teh, kurang dina ilmu aqaidna. Saeung hartian sunnatullahi allati qad khalat sajabati macana salah walam tajidu. Lamun sangaja eta macana tina asal walam tajida dibaca walam tajidu, sangaja maca walam tajidu hukum geus kumaha? Sangaja membaca idadu kirallaha wajilat qulubahum, lamun sangaja membaca demikian atau dia sendiri tidak merasa salah, itu tidak sedikit besar dosanya. Sebab sudah membelokkan pembacaan Al-Quran dari maksud yang lain kepada Allah yang lain. Berbeda jauh perkataan idza dzukirallahu wajilat qulubuhum jeung idza dzukirallaha wajilat qulubahum. Ai dzukirallaha mah Allah dibapatahan ku urang deelingan. Pan tukang poho meureuneuh. Sanggeus deelingan Allah rewaseun. Pan leuwih goreng eta artina. Atau dalam perkataan kieu dina Al-Qur'an ayat kecap innama yahsallaha min ibadihil ulama. Eta bacaanna bener kudu kitu. Heuk urang sangaja innama yahsallahu min ibadihil ulama. Hartina ai kecap innama yahsallaha min ibadihil ulama mah tiap ulama mistina tukang sieun ku pangeran. Tapi lamun dibaca innama yahsallahu min ibadihi ulama, pangeran nusieun ku ulama apan terbalik keadaannya. Bangsa idza dzukirallaha wajilat qulubahum jeung perkataan idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Anu mistina urang sieun ku Allah ngageter, ayeuna beuti balik. Allah nusieun jeung rewaseun ku urang sawa beelingan. Pan leuwih ngaco. Tapi punten we tah kabukti besar teh. Nah, duka kumaha pangartianana. Ngan tetela lamun nurutkeun pangartian kuring salah. Salah di jero pembacaanana, salah di hartieunana. Malah lamun urang tetap mengakui kitu ya terkadang madak jadi kufur. Sabab netepkeun pangeran di babatahan ku urang, deelingan hartina tukang poho. Jeung sangaja deelingan Allah rewaseun. Itu harti idza dzukirallaha wajilat qulubahum. Tapi lamun wajilat qulubuhum idza dzukirallahu wajilat qulubuhum ya sawalikna. Urang nusieun ku Allah sabab urang inget diingetan ku wujudna asma Allah. Hate urang ngarasa geter bimbang jeung hariwang sabab inget yen pangeran teh bener kawasa. Dengan sakutika naon dikehendaki mesti jadi kumaha wae sakersana. Nu madak jalma mukmin ku yakin-yakinna terhadap ka pangeran sungawana mun kunaon-naon karek ngadenge jenengan Allah geus ngarasa geter saperti jelema nu beurangan eta meong eta jurig pada baik can heuleu ngan babasaan jurig jeung meong teh rame tuku kecap aya meong di dinya tah da teu wani liwat peuting teh karek beja ge malah dirajin liwat ge bujur teh heula bakat kurobas-robasna. Eta suah dikir para sadaya. Jeung meureunan encan ngarti bener naon nu dihartikeun dikir teh. Nu kamari dina kemis tukang geus dicaritakeun ku diri kuring satu hadis di antarana khairul majalis majalisuz zikri. Pang
alus-alus na riungan dikir. Wa khairu dzikri al mudzakarah. Nupang alus-alus na dikir nyata keur narima pitutur, keur narima pepeling. Ta urang saya da na teh regep kabeh ngadengekeun. Eta kabeh keur dalikir. Riungan urang ieu teh. Oge riungan ge deui sajabati mere fatwa teh keur mere fatwa-fatwa atau nasihat supaya jelema areling ka pangeran jeung mencari jalan supaya bisa ngadeukeutkeun ka pangeran. Nyata memberikan jalan supaya orang bisa tafakur jeung memberikan penerangan hasil daripada tafakurna. Eta termasuk dikir nupang utama-utamana. Sehingga hadis kadawuhkeun tafakur sa'ah awlamin ibadah bisab'ina sana. Tafakur sajam lebih utama tibatan ibadah 70 tahun. Tafakur sajam. Naon di tafakuran deh? Dua perkara. Kahiji, tafakur kana ayatna Allah. Nomor kedua, tafakur kana sifatna pangeran. Naon disebut ayat Allah? Saderek disebut ayat Allah teh. Lain Quran bae. Quran mah sabagian daripada ayat pangeran. Tadi kajumlahkeun ayatum min ayatillah mah kullu makhlukin. Sakabeh makhluk anu aya di bumi jeung di langit nu kumaha kabeh eta ayat. Lamun urang ningal ayeuna hiji perkara kuningalna eta hiji perkara tuluy kurang dipikir keanehanana. Segala keanehan nu aya di dinya kabeh dibalikeun kana kawasana pangeran. Eta teh dikir ngaranna. Ayeuna urang asup tukang ka kebon ye. Bus ka kebon. Sawara rupa ye di kebon teh aya sampe, kacang, jagong, bako, roai, ui manis, ui hiris, gedang, jeruk di hiji tanah anu legana 10 bata atau 100 bata. Tah lamun ku urang dipikir, aduh bener ya pangeran kawasa. Satanah gitu ya. Hiris di dinya, sampe di dinya, bako di dinya, kacang di dinya, roai di dinya, tapi eta jadina beuteu sarua. Lain deh jadina deh rasana, rasa jagong mah kieu, rasa sampe mah kieu, rasa bako mah kieu, rasa jeruk mah kieu, rasa hui mah kieu, rasa roai mah kieu, padahal satanah. Tuh ayeuna ditinguh ku hujan hiji deui. Nu make gula. Nu make uyah, cairna golontor. Tapi eta aya nu semu pangset, aya nu semu amis, aya nu semu haseum. Dengan satu samara berbeda-beda kejadiannya. Urang kuk kitu gawe teh. Tuh ayeuna balik bener kawasana pangeran. Ngadamel hiji perkara dina hiji tanah anu berwarna-warna kejadian, warna-warna rupa, warna-warna rasa, teu diganti tanahna. Teu diganti caina di dinya keneh. Eta lamun ngilikan barang luar. Ayeuna urang ngilikan ka diri urang pribadi. Yen bener kawasana pangeran. Ieu ngadamel letah salamar. 1000 rupa, 1000 rasa teu ganti lamaran letah. Nu pangset, nu kesed, nu haseum, kitu-kitu kaneh. Letahna itu satu kakawasaan pangeran. Jeung ti badang mimiti hirup ti kewarisan geus ganti letah. Teu aya. Teu karasan urang kieu keneh we. Lamun diperbandingkeun ayeuna heula. Urang boga dampah suku. Lamun dihitung teprek geus beak 90. Mun dihitung sapatu geus beak 90. Tapi dampah suku pembikinan Tuhan asli sugan pernah ngaganti dampahna atawa cingkirna lalocotan. Iya, anger begitu. Teu disol sugan. Itu satu. Nu matak di dieu diterangkeun. Dia laqad khalaqna insana fi ahsani taqwim. Lamun urang jadi ahli mikir. Karena pada melan Allah nu aya di badan urang nepi ka aya 12.000 hikmat. Eta nu baru bisa diudag ku akal. Encan terhitung ayeuna hikmat-hikmat ilahiyah nu aya di badan urang nu encan kaudag. Tah nu ku batur mah ayeuna batur geus nepi teh. Mikir kana dirina naon teh miti tek-tek bengek nyieun bulu nepi ka sagala naon teh. Aya 12.000 hikmat. Eta baru nu kaudag ku akal.
sedang lolobana nu teu kaudag ku akal. Sabab leuwih jero leuwih dalem tibatan eta mah nu bisa kadeuleu ku mata, kadenge ku ceuli, karagap ku leungeun, katincak ku suku. Dan nu matak Allah ngamun urang mikirkeun hiji ayat. Laqad khalaqna insana fi ahsani taqwim eta. Nyata geus ngadamel kami ka jelema kalawan pang alus-alusna potongan, kalawan pang alus-alusna rupa. Tah lamun potongan urang didamel aduh dipikir batul mah geus bisa mikir nepi ka 12.000 hikmat nu aya di jero badan manusia. Malah Jalinus seorang ahli ramal, ilmu ramal, tuh mana ahli tafakur, mikir ngadamel Gusti Nu Maha Suci hikmatna cingir. Geus bisa ngahartian nepi ka 1000 warna hikmat. Eta aya soara tanpa katinggalan Jalinus kacida pisan koret namane nyaritakeun nikmat ti kami cingir karek 1000 rupa. Padahal nu can katimu ku maneh mah leuwih loba tibatan kitu. Teh eta teh ngaranna teh dzikir teh. Lain ngadeluk la ilaha illallah. Meureun mungkin tamukti besar teh kadek nyaho dzikir teh eta mah la ilaha illallah. Padahal lamun urang ayeuna cek Quran qiyama wa qu'udan wa ala junubikum. Keur nangtung maneh kudu dikir. Keur riuk ke maneh kudu dikir. Keur nyanggigir ge kudu dikir. Keur macul ge dikir. Keur kumaha wae kudu dikir. Nyaeta kabeh dibalikeun kana kakabasaan pangeran. Yen bener kabeh ge balillahil amru jami'an. Wa ilallahi akibatul umur. Urang keur macul tuluy melak pare. Pan ayeuna teh sabenerna eta teh lamun ku urang dituluykeun mah keur dikir. Da abdi mah ngan ukur rencana jeung kerja. Da hasilna mah kumaha Gusti. Eta teh ngaranna lamun kitu mah keur dikir urang teh. Sabab ayeuna pagawean urang ngan ukur narima nangtung dina sabab rek ngagunakeun hikmat asbabiyah. Bari urang nunggu jadi jeung henteu nama kana kamurahan kurnia pangeran. Kana kasampurnaan kakawasaan pangeran. Teu bisa diancokeun ku kuatna amal perbuatan urang. Eta ge termasuk dikir keneh sanajan urang bari macul. Sanajan urang bari dagang. Naon bae gerak langkah urang ayeuna. Cek urang teh kieu aduh kulan abdi ye. Panglamun teu wujud. Ikhtiar gagal. Kahayang teu nyata. Tuluy kurang baikeun abung ning urang aya jerep pakersaning pangeran. Ngalamun ukur set panglamun. Kahayang ukur set kahayang. Ikhtiar ngan ukur set ikhtiar da Gusti encan widi. Ah tu marima we atuh euna mah. Da abdi mah sifat hawadis. Eta teh dikir keneh ngaranna. Malah eta nu pangutama dikir. Tah engke da mun urang geus nyaho. Loba panglamun nu teu wujud, loba kahayang nu teu nyata, loba ikhtiar anu gagal. Ayeuna komali urang ka pangeran. Jeung urang kaharep moal rek iktimad deui, moal rek tawakal deui kana sagala kakuatan diri. Sabcia kana jelema teh sadek, leungitna sifat tawakal itu. Ayeuna urang sahara ge teh encan tawakal. Nanaon ya hari tawakal teh? Tawakal teh percaya na hate, regeug na hate, inget kana naon nu dijanjikeun ku pangeran. Ataku nabi. Saya ingat teu aya waswas teh. Tah ayeuna urang naon sababna urang ibadah lalawara da henteu tawakal nyaan. Kana janji Allah sauraga jeung neraka teh asa nya asa lain. Tah kusab urang ayeuna encan nu bener-bener kana wa'dallahi haqqun. Anu madak urang ayeuna kieu samar-samar hirup teh. Samar-samar asa nya asa lain. Mun keur nyaan ati percaya sungguh-sungguh. Lamun keur asa lain diajak ke loba halangan. Da keur asa lain atuh janji pangeran. Mangka sawab eta para saderek. Nu ayeuna soal zikir. Supados para saderek kuninga. Aya serangan dari ulama-ulama baheula nepi ka kiwari. Yen ilmu tasawuf satu ilmu panghambat, satu ilmu mematikan pikiran, satu ilmu penghalang kemajuan.
melumpuhkan kemauan, bermacam-macam tuduhan dan fitnahan. Bakat kuncan ngarti karena kasufianan. Atuh cenah kan kumap karena itu ilmu tasawuf kudu dikir wae. Padahal dikir teh lain ngadluk la ilaha illallah. Sabahagiana kuring geus terangkeun. Taena karena kasampurnaan di dalam agama Islam terbentuklah satu ilmu tasawuf. Menang nyokot tina laku Nabi waktu di negara Madinah. Waktu hijrah kanjeng Nabi di negara Mekah ke negara Madinah, jadinya Rasulullah ngadamel Masjid Quba. Di sagigireun Masjid Quba aya sabaraha kamar. Bebedangan sahabat Ansor keur nyadiakeun kaum muhajirin. Buka sabaraha puluh kamar tah. Tadina eta kamar nya Al-Qur'an terangkeun min awwali yaumin ahaqqu an taquma fi. La masjidun usisa ala taqwa min awwali yaumin ahaqqu an taquma fi. Fihi rijalu yuhibbuna ayyatahharu wallahu yuhibbul mutahhirin. Bisa gigireun eta masjid anu diisi kamar-kamar tadi aya sapirang-pirang lalaki. Anu jumlahna nurutkeun ceuk sajarah aya 400 sahabat. Nu eta 400 sahabat ceuk paribasa teh samenit ge teh jauh teu Kangjeng Nabi. Istu ngupingkeun wahyu jeung hadis-hadis Nabi. Jeung kumaha kalakuan-kalakuan nu jadi Nabi. Tah eta nu 400 teh. Anu nganungkul eta nu 400 jelema hayang bisa ngabersihkeun diri supaya bisa ngadeketkeun diri ka pangeran. Sabanana bawa keyakinan teu aya jalma. Nu pang alus-alusna jeung pang utama-utamana iwati jelema nu bisa ngadeketkeun diri ka pangeran. Moal bisa ngadeketkeun diri ka pangeran lamun encan meunang karidona. Moal meunang karidona lamun urang encan takwa, turut parentah ngajauhan larangan. Moal bisa takwa lamun urang encan adil. Moal bisa adil sapanjang urang encan iman. Moal bisa iman nu sabenerna sapanjang urang encan nyaho di diri urang pribadi. Sok atuh kanyahokeun di pribadi. Da urang teh saha ge bodoh ka diri teh. Naon cirina? Da cirina urang bodoh ka diri pribadi, eueuh nu leuwih penting dina pandangan urang ieu teh sebeulnya tuh hade pake al-ismal wa duit itu karena bodohna. Padahal eta mah satu kahirupan satungtung hirup. Lain kahirupan keur sapanjang hirup. Tak ayeuna teh tanpa pilih bulu rata-rata. Kumaha tuh urang nya segala mahal. Di mana urang barang dahar. Awet-awet eta dahareun deui ulah dahar muambut bermacam-macam. Jadi teu aya kacintaan hate urang iwati kana dahareun pakieun duit jeung kasenangan hirup ringkesna. Ta ieu teh bakat urang bodoh ka diri urang pribadi. Padahal di diri urang pribadi teh aya nu geus minang dicitakeun, aya dua badan, jasmani jeung rohani. Atawa minang ku kuring diterangkeun. Jasmani asana ti taneuh, cicingna di luhur taneuh, barang daharna barang nu biji ti taneuh, balik lagi di ruang ka jero taneuh deui, jasad tam. Ari roh asana ti Allah. Barang akana ge barang nu biji ti Allah, nyaeta agama. Cicing nage kudu barang eling jeung Allah, karek bisa balik deui ka Allah rohna. Mun teu kitu mah bisa. Nah, lamun urang geus ngarti maka di pribadi teh kitu. Tah ayeuna urang bae bisa mikirkeun. Mana atuh nu kudu leuwih loba? Nah keur jasad nu kudu loba teh atawa keur roh? Atuh kudu keur roh, sab roh mah moal mati, kena lara ora kenang pati. Roh mah kulara kulusah kubingungkeuna tapi moal pae. Kusab moal pae kudu neangan atuh ayeuna kahirupan anu sairama jeung kaabadian roh urang. Eueuh deui nu sairama teh iwati urang kudu bisa ngadeukeutkeun diri ka pangeran. Moal bisa ngadeukeutkeun diri ka lamun urang encan meunang karidona. Moal meunang urang karidona lamun urang encan takwa turut parentah ngajauhan larangan. Moal bisa urang ayeuna takwa sapanjang urang encan adil. Ai adil teh sagala pagawean urang cocok jeung hukum.
tampidul haq bi ghairi nuqsanin wala ziyadah. Nyampulnakeun bener henteu kurang teu leuwih. Siga ayeuna hadba kudah bil kudah. Pupulus pamikul asupkeun kana liang pamikul, pupulus palang dada asupkeun kana liang palang dada. Karek nu kitu adil ngaranna. Apana urang masalah wae. Salah ngasupkeun, salah ngaranjingkeun. Aya misina salang ka mana surupna? Kana jangki jeung lancatan, aya urang lain. Salah surupna teh. Misina lamun urang ayeuna bener salang surupna mah, salang teh kudu nyurup kana jangki, ti luhurna kudu nyurup kana rancatan, karek bisa dipake nanggung. Aya urang lain dibarikeun. Rancatan nu ditolok atuh totos. Salang nu digantungkeun atuh teu jadi mangpaat. Ieu teh salah surup ngaran. Anu matak kuring mina nganyurkeun ka saharea. Lamun ngelmu kudu nyurup jeung laku. Ngarah nyerep kana ati. Engke di mana geus nyerep kana ati, tangtu baris TS kana roh. Lamun geus TS kana roh, tangtu baris tiis kana rasa. Papangih jeung zat nika rasa sampurna cicing dina agama. Moal loba bimbang, moal loba hariwang, sabu urang geus genep ku sifat tawakal ka pangeran. Ta urang mah ngelmu teh nyurup jeung laku. Ilmu-ilmu laku-laku. Ku sabab teh nyurup jeung laku atuh teh dek nyerep-nyerep kana ati teh. Teu kaharti we. Teu kaganggu ku kabingung, teu kahalang ku kasusah, leeh we. Da teu nyurup teh atuh. Rek kumaha pikuateunana. Kareok di luhur cai nu akarna ngamang dina cai. Kamana we? Katebak angin leok ngamilu. Ta ayeuna ulang pangna jelema Islam dua dreod teh sabab imanna teu tumancap jeung atina. Teu kuat. Teu akaran. Teu ngabogaan jangka. Tanu matak ayeuna para saderek. Dina agama Islam teh cek ilmu tasawuf jelema teh dibagi dua. Tah ieu tasawuf kita cerek ya. Nu cek batur salah teu bener ngahalang kamajuan teh. Jelema nu nyekel agama teh terbagi dua bagian. Sabagian jelema nu nangtung dina syariat du apa? Masih kana apes imana? Lemah keneh imana? Apes keneh kayakinanana. Tak kerja man nyekel agama samodel urang kieu dibolehkeun, malah diwajibkeun kudu nangtung dina asbabid dunyawiyah. Pek daragang, pek tarani, pek jadi kaum buruh. Ngan aya pamenta, pokona kudu halal. Kerja lamanu masih kena apes. Disebutna syariat du apa? Atawa disebutna adabul fuqara al mutasabib. Butuh kukurnya pangeran mahayang menang kaido pangeran. Tapi saat abdi boga anak pamajikan perlu diparaban. Aku kudu usaha, pek jung. Malah nepi ke diatur tilu. Keur jelema nu nangtung dina adabul fuqara al mutasabib, jelema nu masihkeun lemah iman dina agamana, encan cambleng gembleng tawakkalna ka pangeran, meunang ayeuna ngayakeun sabab-sabab anu cukup. Malah lamun boga dahareun sataunun teu dicela. Malah dilarang deui, wala tabsutha kullal basti, fatakuda malumah mahsura. Mun mangeh boga rezeki, mun maneh boga tanaga, ulah dihamur-hamur tanpa karuhan. Kalawan bebeakan totomplokan entong. Engke patak kuda malung mah sura. Pae hanteu ka hayang gede bana beak tungtungna maneh teh nalangsa. Atur atuh. Lamun teh boga untung sapoe 100 perak, entong dibeakeun kabeh atuh. Kumaha kon ayeuna tadi bade ngawinkeun. Waduh sawah sakotak jual nu burung. Anggeus ngawinkeun kari hutang salah beak keur mayar hutang pada nyarekan. Ngarap-ngarap nu mere teu baju loba. Atuh pake mayar hutang teh setengah-tengah na acan. Da suka ati kulanya ngawinkeun pun anak. Boga sawah sakotak jual. Dor. Ngawinkeun rumah rame. Ai geus nangkep tuur. Aduh cenah euy. Ku itu ditagih, ku ditagih sawah keluar usaha teh becus bingung. Patak udah malu mah dicela. Ngawinkeun ada peruna kawin mah sahadat. Ayo urang Bang, ngogalantung harerang. Wah sagala aya.
ngurukan rek membawa kesenangan kepada dirinya. Entong, kurang mentong gitu. Rek nyunatan entong gitu. Kada perlu lagi dikeureup budak. Boga hayam hiji ge pencit, batu salamur celukan orang palutul riung ya. Entong maka riung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika lu Tuhan mengizinkan. Mun surat undangan sabar. Pan modal yang 1000-an. Ngarap-ngarap dipulang yang dibere. Ayo jo teh mere desa imbangan. Ayo daharna model model parasmanan deui. Cenah euy teh saimbangan dewek beak 100.000 aya menang ayeuna. Nanya naon sahanu nita. Palatub tilu sadaqah tikum bilman ni walada. Nah, coba ayeuna babaturan saya rati saya jangan demikian. Ya, sederhanakeun hidupmu. Naon sabna? Da dipoyok ge moal borok, moal. Dipuji-puji moal namahan sugih, aduh kuran rong ka hajatna. Hek namahan beungan moal. Tetep teh namahan susah. Entak teu butuh teuing ku pamuji, entong sieun ku menyela, da kitu-kitu keneh. Dek merek tiduri isuk ka boga budak disunatan nih. Atuh isuk aya batur tatangga celukan ieu boga dahareun sok teu nyutan budak. Tos nyang riweuh-riweuh. Da peruna ge nyunatan. Ayo urang ana alus-alus oyanganna ge geus jumlahna beak ribuan. Encan hitung anu ngongkosna nganterkeun. Encan ongkos pos. Bermacam-macam. Hajat dor rongkah. Tong kitu nusa enteng-entengna. Nusa murah-murahna bari hasil. Ayeuna cenah model kitu teh nya. Ayeuna kan nikah samantara we geus sakuan diresmikeun nama. Nah, naon resmina nikah. Akad nikah resmina teh. Pan urang mah lain, hajatna nu resmi teman burung. Balik. Teh kuan diresmikeun nama cenah. Padahal hukumna encan tanggu sunat oge jadi. Naon sabna? Komo lamun dibawa kuria. Komo ku menang ngaju ka hutang. Pan geus sieuh. Geus kayang koyong ka itu minta bantu, nemongkeun ka jual pribadi. Teu beres. Kayak cakuan diresmikeun nama. Kapan eta resmi mah tah akad nikahna? Mun ceuk basa teh mah eta naon? Angkah tukana tah. Angkah tuka. Ngawinkeun kuring ka anjeun anu ka anak kuring ngaran anu make mas kawin sakitu. Nah rek kontan atau rek dianyu. Tah eta anu resmi nama. Tapi mau lihat kuring teu. Betul semina teh engke nanggo goongna. Astagfirullah. Aya deui sadek model nu leuwih goreng. Mimiti rek tanda pangresmian tukur cincin. Encan akad nikah geus dipandang satu sama lain geus jadi ngahiji. Itu mah leuwih cilaka. Mun beda anu mah tukur cincin mah mang-mang deui lah. Ka mana meuni ge siga keur wajeng caroge we itu leuwih cilaka. Entong mah kata kartu tukur cincinna, begitu tukur cincin, begitu akad nikah. Entong mah diresmikeun deui lah. Kayak bulan anu enak mana tukur cincin we. Satahun tukur cincin, satahun bobogohan, kamana meuni geus teu make haram deui. Leuwih bahaya. Anu matak ayeuna mah ladan usum pare PB nya. Pare PB, pare naon anu cepet 4 tetah, C4. Tabrak C4, C8 cenah. Usum naon hawara bener ayeuna mah. 4 bulan, 5 bulan kawin ngajuru dah usum hawara. Lain pare bae nama sadeu hawara teh. Usum hawara nama. Pelita. Tah dina zaman pelita 1 2 mah kitu modelna. Sagala serba hawara. Satahun bisa 3 kali dibuat. Ya 3 tahun teh 4 anak atau euna mah. Tak ku ayana kulawarga berencana teh hampir teu mampu. Naon sabang dimampukeun ku kulawarga berencana mah jangan mau sakirabi. Ayeuna baroga anak ayeuna encan kawin kumaha? Modak teu mampu menghadapi kulawarga berencana, menghadapi masa zaman sekarang. Ayeuna diintip si ieu kawin ka anu, geus sabaraha anakna ieu nu diubaran. Aya budak lanyang jeung bujang teu dibere. Padahal mah leuwih loba. Anu matak ayeuna para saderek. Ta ieu pokona pisan
urang kudu ngarti bener dina agama yen urang teh keur nangtung keneh dina adabul fuqara al mutasabbib. Masih kena rendah iman urang, rendah dina agama urang, jangan meninggalkan cara perusahaan kehidupan yang halal nu patut dikerjakan nurutkeun kekuatan jeung kabisa masing-masingna. Tapi eta ge ngabogaan syarat. Nyaeta syaratna 4. Lamun urang cicing dina adabul fuqara mutasabbib 4. Hiji mualatul abror. Salilana pergaulan hirup urang kudu jeung jelema nu halal ade. Nu dipandang hade, nu dipandang bener. Eta nomor kahiji syarat. Sabab baik buruknya manusia tergantung karena pada omahangna. Tergantung kepada pergaulan. Pergaulan lebih cepat daripada pengajaran di bangku. Lebih cepat daripada pengajaran di pesantren. Nah, maka pergaulan itulah yang kita mesti dijaga dan dipelihara. Jangan kita sampai diri orang kolot, anak orang, pamajikan orang jangan bergaul dengan orang yang bejat moral. Sebab akibatnya nanti akan pecah. Masamuan kuring jeung urang Baduy hade eta. Kuring heureuy jeung urang Baduy teh. Lamun kuring boga majikan ka urang Baduy bisa henteu? Atuh bisa, nah maka teu bisa. Bisa enak kawin ke orang Baduy, tapi tidak boleh duduk di Baduy, diusir. Naon sababna cenah? Sabab lamun ayeuna tepak kalian ti urang Baduy, di kawin, tangtu paham-paham dayual akan masuk ke negara Baduy. Engke geus 1 mah 2 3 4 nepi ka akhirna bari pecah pangajaran di Baduy. Numadak tidak dibolehkan. Menang ayeuna dikawin ka urang Baduy, tapi diusir tidak diakui, sudah. Dan tidak boleh masuk lagi. Sebab nanti pahamnya akan lain daripada orang Baduy sendiri. Hade tah. Nu matak Baduy mah teu kaasupan paham naon-naon ngan kitu Asli tah kitu. Sabab Baduy teu kaasupan paham. Aya di urang ayeuna lamun heug pahamna, kapinteran urang Baduy. Siga jelema di urang tuh jelema di urang disiplina siga urang Baduy hade. Aduh mah aya dua manusia di dunia nu leuwih maju, pesat dan baik seperti bangsa urang. Pengertiannya maju, bahasanya maju, ekonominya maju, ngannya sayang disiplinnya tidak ada. Jelema Islam teh disiplin karena agamanya. Perundang-undangan teh disiplin karena undang-undangnya. Jadi undang-undang hanya tinggal tulisan, Quran juga hanya tinggal tulisan, amal perbuatan maujang muslim sudah berlainan daripada pokok hukum. Tah, ku kaalusan orang Baduy mas adek. Eta taat ka pamimpin. Hade tebisan. Pernah kuring kadatangan genep jelema orang Baduy. Mitohane, bapakne, tuh bah tatangga-tatanggana. Barang anu dijieun pamimpin kita diutusnya teh budak leutik. Kayak umur kita bangsa 20 tahunan. Eta jelema nu kolot, nu 5 taklukna ka eta budak anakna mangkanya teh. Anakna jeung mitohana teh milu. Aing mah cenah kumaha ieu we, pamimpin. Kumaha ceuk pamimpin. Da eta tah ti leumpang da teu wani miheulaan satapak oke. Jajar. Ngajajar we ka dieu. Kabeh. Teu wani ka gigir. Ka dieu we kabeh. Tanggal lamun diuk di imah kieu we deui. Pemimpin di dia, tuh we, tidak kariung gitu. Kajabal mau dijita. Kapan orang susah nyuguhanana tah? Ugu jelema panjang ki, kudu kumaha nyuguhanana. Pan biasa orang sok mariung. Sok isuguhan dahar. Da eta cek pemimpin dihengkopkeun, eueuh nyokot. Baru da cek anakna teh, ayo. Dahar sini. Karek, ngeserkeun piring. Ayo makan, mun urangna. Karek. Taya terek nyokot tengeuna teu wani bisa ditah ku pamimpin. Teu wani nyokot lauk, teu wani nyokot sambal, lamun ditah karek. Eta teh unggal nyokot kudu aya komando. Henteu ge sekali, ayo nyokot. Tuh henteu. Mun teh nyokot peda sekali we. Bisa ditah deui teu wani. Aduh aya hade ge. Disiplin ka pamimpin padahal ka anakna. Tuh ayeuna dek sare Datu wani sare teu lah. Da pemimpin can nitah. Ieu nagog we kabeh.
cek pamimpin kan ayo sarare makanya baru ayeuna tak eta anehna dina sare atuh poe sare cek urang atuh ngareneng teu wani kieu we sare teh antai pamimpin di ada antayan eta disiplin. Nomor kedua anu kuring ka Cidabogoh na encan pernah nyaho di pasea naon cenah pasea ka di Baduy mah pasea. Nomor katilu encan nyaho di maling siga kumaha maling teh dari itu mau bangsat. Nomor kaopat encan nyaho di kaum buruh naon cenah buburuh dari itu teu aya macul bareng-bareng mana nu teu heula engke dahar sawen eueuh sanu aya kerja sama terus. Nu matak ayeuna ya lamun di urang ayeuna begini keadaan pengertian maju di bidang agama, politik, ekonomi, sosial dan lain-lain, pangadang. Kalau lamun disiplin ka pamimpin demikian, aduh geus hebat ya di dunia moal aya 2 dunia. Sedang Indonesia sebuah negara yang paling terkaya yang bisa dipola dengan apapun juga. Mun rakyat jeung alat negara taluk kepada undang-undangnya, waduh. Lamun 50 tahun teh geus mah anu ngabanding di dunia teh kayana. Tapi saat disiplin sangat lemah sehingga keadaan demikian. Mangka sahabat apa rek? Nomor kahiji kami apa ayeuna? Dina mualatul abdar. Pergaulan urang berhati-hati. Lamun dipandang cek agama, cek masyarakat, ini orang tidak baik, janganlah kita didekati. Secara bergaul, tapi jangan goreng deh. Kadar rabu. Tapi lamun amal ma'ruf menang baik. Tapi jijin sobat-sobat sehari-hari sampai akhirnya atau yusoko bitobi. Tabiat manusia sok dipaling ku batek. Tabiat. Jarang jelema nu cager tepak kanu budug, tapi nu budug nu cepet tepak kanu cager. Jarang anu cager tepak ka jelema anu kasakit pes, tapi penyakit pes akan cepet tepak ka bawah yang sehat. Nu matak ayeuna baik burukna masyarakat tergantung kepada baiknya individu. Namun individu-individuna masyarakat sudah baik, maka masyarakatnya pun juga akan baik. Tahunya jelema sakiloba. Masing-masing sudah mempunyai itikad baik. Tujuan baik, amal perbuatan baik. 1000 orang yang baik akan terwujud satu masyarakat yang paling terbaik. Tapi lamun 1000 ieu 100 jelema jahat, goreng akan terbawa lama-kelamaan kasaluruhan. Mangkana rata-rata pan aya jelema mah sok nyibit kulit ka daging. Anu goreng hiji sok bawa sabun ke tanana. Biasana tuh. Anu matak tetep urang ayeuna, urang masing-masing kudu ngabogaan satu masyarakat anu bener-bener mualatul abror, jelema anu alus budi pakarti, jelema anu alus akhlak, jelema anu alus ilmu, jelema anu alus amal perbuatan, eta kawan urang anu sabenerna. Oge jeung jelema anu sejena nu teu dipandang baik, ulah goreng deui. Malah sabisa-bisa bere fatwa kurang supaya ngabogaan kalakuan baik. Nu matak ayeuna aya pertanyaan, cek urang, Allah kula masyarakat ayeuna mah kumaha peuting keting. Ya sudah tentu, sabab anggota masyarakat ini dia sudah jahat. Atuh masyarakatnya gitu akan baik. Nu matak disyarat mutlakkeun ke jelema nu masih apes imana kudu ngabogaan sifat mualatul abror. Pergaulan hirup urang kudu jeung jelema nu baik-baik. Nu pinter-pinter, nu bener-bener supaya urang bisa tertepa. Nah, aya paribasa kolot heula cenanya. Lamun urang babarengan jeung nu maling, paling teu milu maling cenah ngadahar mah kudu. Paling urang teu ditangkep kacuriga mah kudu pan kitu. Eta cek kolot. Tah lamun urang mapaya ayeuna aya paribasanya. Aya dawuh sunna. Ngan di urang salah ngartikeunana. Nu matak aya cek kolot mah guru ratu wong atua karo. Eta nu kudu turut. Mana nu disebutkeun guru sabenerna cek asal pokok ya. Asa apa disebutkan guru, ratu, pangeran. Pangeran itu guru ning guru. Perancang, pengatur, pemberikan ilmu. Allah. Ya patut dia menjadi ratu. Wong atua karo. Sa wong atua karo teh. Sabenerna lain nu bapak urang ayeuna. Eta mah beda di amarna. Wong atua karo nyaeta inung bapak urang anu geus heubeul. Mana sebut atua karo? Roh urang mah tuh. Bisa mainan naon Nabi Muhammad geus dijieun. Roh urang sudah lebih tua. Ayeuna ngawujud di urang teh manusia. Kieu ye. Nu paling kolot Nabi Adam. Tah badan urang teh keadaman.
Lamun urang ayeuna hayang bener coba turut duaan. Pertama, wong atua karo. Wong atua karo Muhammad jeung Nabi Adam. Wana Nabi Adam pernah diusir ke surga kunaon? Satu kesalahan. Sudah terusir daripada surga. Satu kesalahan. Kamu juga urang 1000. Kamu juga urang 2000. Kamu ratusan ribu akan terusir daripada nikmat-nikmat. Katakan satu Nabi Adam. Sudah terusir daripada surga. Apalagi lamun loba. Ayo piguruan urang. Ada picontohan urang, tak bapak urang gitu. Urang ge kade. Sab ayeuna bapak urang geus nitis tah jadi jasad. Sab jasad urang mah turunan keadaman. Tapi roh urang mah lain ti keadaman. Tapi roh urang mah tetap kabeh ge kulir min amri rabbi. Kusab eta para sadere. Nu disebutkeun wang atua karo urang teh kudu naklukeun diri bener-bener ka Kangjeng Nabi. Jeung bener-bener urang kudu nu contoh ka Nabi Adam. Ari guruna atuh daan Allah hiji-hijina. Garu jeung ratu teh. Tadi dia guru ratu wong atua karo tina asal pokokna. Tapi ayeuna mah beralih. Guru ratu wong atua karo teh guru biasa sika model urang. Ratu nage ratu urang. Indung bapa nage indung bapa urang. Guru na ngaco, ratu na ngaco, indung bapa lagi teh euceug. Atuh anakna begitu beres we. Beuki lain. Oh guru na teh bener. Ratu na upamana teh bener. Indung bapana teh bener. Anakna kudu guru kadinya, pan lain bener beuki ngaco. Beuki ngaco. Anu matak ayeuna samimkin hari, samimkin masyarakat tidak baik. Memang karasa ku di urang pribadi. Kate jujuran, kate baikan lain batur, kudu urang pribadi. Nunggus minang kuring diajarkeun supaya urang masing-masing tak usah mengawasi kesalahan orang lain. Tapi kesalahan urang pribadi, kekurangan urang pribadi, dosa urang pribadi perlu diawasi jeung perlu ditobatan. Eta muhalatul abro sing pada imut. Nomor kedua, nu disebutkan mau mujadimatul pujar. Kudu ngajauhkeun diri di sakabeh jaman nu salacut, nu salah. Kudu ngajauhkeun diri, sabnya teh sok dapat ya. Nomor katilu, ikut satu jamaah. Tami HP kasarea kade salat ulah salat nyorangan. Sabisa-bisa kudu salat awal waktu berjamaah. Awal waktu berjamaah. Eta mi HP. Sabdija ngabogaan berkah anu cukup. Insyaallah lamun urang ayeuna bisa ngajalankeun anu tilu atawa kaopatna moal satul fuqara wa masakin daek memelihara fakir jeung miskin. Opat perkara tak kawajiban urang anu masih kana apes dina agama. Kahiji, urang kudu berdiriungan jeung jelema anu balalender. Kadua, urang kudu ngajauhkeun diri ti jelema anu saralah. Nomor katilu, salat awal waktu jeung berjamaah. Nomor kaopat, urang daek memelihara mikawelas ka fakir ka miskin, boh kurupa nasihat, boh rupu kubadahareun sanang pangan atawa naon bae nu dipandang bais nulungan ka tiap fakir miskin tadi. Lamun urang bisa ngajalankeun opat ieu salamet. Sarta agama urang tetep baris maju. Jeung kahirupan urang moal tersesat insyaallah ditulungan. Sab janji Allah intan surah yansurkumullah. Takusab eta. Eta adabul fuqara al mutasabib. Ayeuna urang geus luhur dina agama. Geus nangtung dina adabul fuqara al mutajarrid. Jamaah anu al mutajarrid mah jelema nu geus bener kuat pangkuhna dina agama. Geus gemleng tawakalna ka pangeran, eta mah ngandung ngungkulkeun diri teh keur nyieun mikaeling jeung bakti ka anjeunna. Keur jelema nu geus luhur, sigari jalul gaib, pahlawan-pahlawan Tuhan anu samar. Eta mah bener-bener anjeunna mah teu mikirkeun kana soal kahirupan pribadina, tapi di mana menang oge kahirupan keur batur. Nungke baik diterangkeun dia martabat isar. Bisa bala jam derek. Jam 3 karang. Sajam 3 karang. Kusab eta ayeuna baru sampai kana perkataan adabul fuqara
al mutasabbib. Ningkat kana adabul fuqara al mutajarrib. Bagian nu kadua pangkat nu pangluhurna jelema nu butuh bener ku rahmat pangampura jeung karidho Allah serta hayang bisa usul ka pangeran hirupna nangtung dina tajrid. Hadiah tajridun fid dohi wal batin. Dohirna ninggalkeun asbab, batina ge teu kabutuh kana hayang dibere ku saha bae. Hayang dibantu ku saha wae. Sabegeus gembleng atina wungkul nyungkeun ka pangeran. Kawajiban dina alam syariatna opat di sarua. Hiji, cirina jelema geus nangtung dina adabul fuqara al mutajarrid. Al hurmatul lil akabir. Ngahurmat ka jelema-jelema anu dipandang gede. Gede pangartina, gede umurna, gede kahormatanna tetep urang ge milu menghormati. Milu ngahargaan, terang ngahina. Nomor kedua, warahmatul asagir, kacida ulas asina ka barudak ngaletik. Boh ku pangajaran, boh ku pendidikan, boh ku dahareun, boh ku pake kacida di aping di jaringna. Boh ka anak urang, boh ka anak batur. Tetep urang kudu ngabogaan sifat sarua. Terutama tatangga jeung baraya anu sifat budak-budak leutik tetep kudu meunang pameliharaan anu baik. Wal insafu min nafsika. Nomor katiluna jelema insaf, sadar bahwa nafsunya sendiri akan membawa kecelakaan. Lamun urang ngabogaan nafsul amarah, sadar tiap-tiap ajakan nafsul amarah tidak akan diterima. Anu matak disebutkan di nomor keempat al intisarul laha. Adamul intisarul laha, muarek nulungan, muarek ngabantu, muarek ngalayanan, naon kehendak nafsul amarah bisu. Kabeh bari ditolak. Sab kabeh henteu matak nguntungkeun ka urang, tapi kabeh matak ngarugikeun. Tak ieu di mana urang ayeuna geus ningkat kana tingkatan anu kadua, mangka dalam al-hikam dinyatakeun iqamatuka al-asbab. Iradatuka at-tajrid. Ma iqamatillahi iyyaka fil asbab minas sahwatil hafiyah. Iradatuka al-asbab. Ma iqamatillahi iyyaka fit tajrid. Ini totun anil hilmatil aliyah. Ieu pangajaran hikam ieu jago sufi. Maneh teh boga pangharepan hayang tajrid ninggalkeun kahirupan dunjawiyah. Padahal sorangan hayang anak pamajikan ge boga. Jeung urang waktu nangtung dina asbab ditangtungkeun ku pangaran dina asbab tadi geus bisa ngajalankeun agama. Anak pamajikan diparentah kudu diurus geus kaurus sautak saeutik. Inung bapa, baraya, tatangga, tamu. Talamun urang ayeuna keur nangtung dina asbabid dunyawiyah. Seratak urang aya karasana. Yen bener ku ayeuna boga dunja teh. Rek ngaji ye kawan raja aya ongkosna. Rek mere ka fakir miskin aya barenan. Rek mere ka inung bapa aya barenan. Entong make eta teh rejeg hayang adu belajar ayeuna mah kudu hayang leuwih maju. Dagang tani usah dek ditinggalkeun mah rek ngaungkul ngaji. Jangan. Minas sahwatil hafiyah, satu tipuan muslihat nafsu anu sangat goreng sekali. Engkena urang supaya datang arang. Dagang mah dagang, tani tapi musim ngaji urang rek ninggalkeun, malah asih dagang pakai ongkos keur ngaji. Pakai ongkos keur ibadah. Itulah namanya diparentah ku agama. Tapi lamun urang geus bisa tajrid. Iqamatuka tajrid. Iradatuka al asbab ma iqamatuka yang tajrid. Gus inu mah suci geus tetep pun urang bisa tajrid, senang pisan. Teu dagang teu usaha teh, ngungkul bakti ka pangeran. Geus teu ngareat ka mani. Ayeuna jawa nya hate pikiran. Geuning ayeuna ye asa kurang kahadean, loba tulungun, loba bereun. Ayeuna mah rek dagang deui, rek lain eta ge jatuh martabatna. Usab sakitu, lamun urang keur sakola, karek kelas 2 entong ada belajar kana kelas 3. Dalu naikkeun mah lain kahayang maneh. Benerna diajar di kelas 2. Engke guru nu naikkeun kana kelas 3. Lamun urang ayeuna geus nangtung dina syariat. Bener salatna, bener ilmuna, bener dagangna, bener tanina, geus bisa ngurus. Engke dipaekeun ku pangeran. Taekeun. Tu kudu naik-naik maneh. Tai urang ayeuna sok naik-naik maneh. Atuh, labuh. Jab naikna teu kana taraje. Entong. Ayeuna keur dipetakeun ku pangeran. Urang nangtung dina asbab.
Karena asbab jadi urang ya. Salat bisa, ngaji oge bisa, kalau ongkos teh bisa, nyumbang ngabantu ka batur bisa. Tulikeun. Tapi syarat kade kudu barang halal nu halal. Ya. Pokona tah. Entong adu belajar hayang leuwih. Jadinya masih bener. Engke ge dek ditingkatkeun mah pangeran ngeuninga. Oh, nya mejeuna maju ye, tingkatkeun. Kana kelas 2, kana kelas 3, kelas 4 kumaha ceuk guru? Guru nurutkeun pangajaran sehari-hari, punten. Puntenna sabari ye. Bijina sabari ye. Bijina hade ye 40 leuwih. Ya 28 nya, 40 hade. Eta mah teu kudu minta adu belajar teu kudu nyogok. Dengan sendirinya punten itu akan membawa pangkat pada dirinya. Pada ayeuna mah riweuh. Anu bijina rendah bisa asup ke sekolah atasan dan nyogok. Aya ongkosna. Anu bener ayeuna bijina baik dan nanti nyogok teu naik-naik atau teu pindah-pindah. Eta mah teu da alam kajasadan jelema keur aya di nafsul amarah memang kieu. Da buana mah alam rahwana. Nya alam rahwana. Nu batur si dongengkeun rahwana. Dina alam rahwana mah sadek susah. Kumaha susahna? Waktuna rahwana dipaehan ku Anoman dibantu ku gunung saudara-saudari. Sekali ditenggel, 2 kali tenggel, nepi ka paehna. Rakyat kabeh surak. Rahwana geus maot. Dunya teh tangtu baris aman. Dunya teh baris tentrem. Kakayaan anak pamajikan baris moal anu maling. Cabrahwana geus paeh. Ai dewa di sabaraha galoka ceuri. 40 teh sadori kabeh. Ngaca dewa teh beut gelo ye. Lain atoh rahwana dipaehan. Beut kalah diceungceuk beut kitu mah nya ka saurang cenah. Aku sab tepi eta carita rakyat kitu kadewa teh turun ti kahyangan. Datang, oh kieu dewa mah ceurik sote. Lain teh atoh paeh rahwana. Ngan waktu keur diteunggelan rahwana ku Anoman dibantu ku gunung saudara-saudari, setiap kali mukul sukmana keluar seperti pelenungan. Sekali neungeul keluar, sekali neungeul keluar taieu. Pepelenungan sukma jahatna rahwana lamun nyurup ka awewe leungit ka aweweanana. Lamun leungit ka menak leungit ka menakanana. Lamun nyurup ka kiai leungit ka kiaianana. Leungit tak kusab ayeuna asal hiji rahwana meusan. Ayeuna mah bae 1000-an sabab pepelenungan sukma rahwana jahat asup ka tiap manusia. Bener tah gitu. Kan mata kena mah loba nafsu rahwana. Sonder kabeneran jeung keadilan. Aduh, ieu rahwana mangkaning rahwana dosa muko. Boga beungeut 10. Nyang hareup ka ajengan kieu. Nyang hareup kana beunghar kieu. Eta sungut 10 ieu jeung muka 10. Ka mana wae nyang hareup bisa asal katarik. Nyang hareup ka rakyat kieu. Nyang hareup kana beunghar kieu. Ngawutuan dangeuh bermuka 10. Wah teh ka admana kabeh katipu wae. Keur kitu ngabogaan kuku panca sona. Asa ditunjuk mati. Ah geus weh. Aya mah napan licik. Lamun rahwana paeh asa antar kana taneuh hirup deui. Eta rahwana atuh da puguh sare. Lamun sapanjang nafsu dipegatkeun ti diri urang, tuluy antar deui kana ati nu asa tanah hirup deui. Hirup deui rahwana di urang teh. Sapanjang ayeuna antel kana kolbun tiniun. Asal urang teh tina taneuh. Lamun darah rahwana anu hideung tadi asup deui kana darah kana asal tanah hirup deui. Atuh ada ditunjuk telapan lamun sagara saat. Lamun urang ngabogaan kahayang rahwana namana laut. Saat teh kabeh teu kadeuleu. Namana gunung teu kadeuleu gunungna. Kusab eta urang sing waspada. Tah ayeuna urang ninggal sifat-sifat anu dua tadi kudu harapal. Adabul fuqara al mutasabib jeung adabul fuqara al mutajarrib. Nungke dina kemis nu baris datang insyaallah baris ditetelakeun soal zikir. Zikir dah kudu kumaha. Jeung nu pantes dari murid tarekat nu kumaha. Nu pantes dari guruna nu kumaha. Jeung urang asup ka mana? Insyaallah 3 bagian tadi. Nu pantes dari guru, nu pantes dari murid, jeung anu